Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siap ngupingkeun? Siap ngupingkeun? Yo mangga urang ngupingkeun pangawasan kurang dina wengi ieu. Urayaan hikmah Maulid Nabi anu kadua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Pertama urang muji ka Gusti Allah atas nikmat karunia utamina iman Islam. Seraya kita memuji dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat salam mugia didungikeun ka Nabi nu wengi ieu ku urang keur diagungkeun hari lahirna Nabi besar Muhammad, ka para keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in. Semoga di akhirat urang diparinan syafaat dilebetkeun ka surga ya Rabbal. Kapayunan al-mukarramun para alimil ulama nu sepuh miwah nu anom anu sangat kusim kuring dipihormat anu disuhunkeun pisan pidoana. Urang doakeun guru-guru urang sadayana sing sarehat panjang umur. Aparat pemerintah setempat, segenap para panitia penyelenggara, hadirin hadirat, tak lupa kepada para mubalik dan para qori. Urang nu hadir kabehan ngadoaku berkah ieu muludan, mudah-mudahan dibere umur panjang jeung ibadah, dibere jembar rizki jeung ibadah, dibere ku Allah anak incu turunan anu daraek ibadah, dibere hate urang cinta ka ahli ibadah, dan mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, sangat beruntung urang teh ku Allah dipaparinan nikmat dijantenkeun umat Rasul nu di akhirat moal aya nu nyesa di neraka kabeh umat Rasulullah ku syafaatna bakal ka surga. Teu cukup ku amin kudu salat. Maka peringatan Maulid ini adalah wujud syukur. Syukur ya Allah, Rasulullah teh ngajangjian ka urang bakal nyafaatan anu urang teh sadar
loba dosa. Ayeuna hayang ka surga tanpa syafaat Rasul ngandelkeun salat urang, haha, jauh coy. Nyaho coy. Na ceuli teh ya. Salat urang awak bungkeleuk nya ngarep mulon hate gentayangan. Sodakoh urang mana masjid anu ditempelan ku banda urang, mana musola anu didinya teh aya harta urang, mana tempat-tempat naos majlis taklim pesantren anu didinya teh aya banda urang. Aha, rasa-rasana lamun ngandelkeun salat, ngandelkeun sodakoh, tipis harapan hayang ka surga. Leres teh? Untung dijantenkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad. Kadang-kadang orang cenderung membohongi diri sendiri. Anu akhirna hadirin rahimakumullah, membuat mata hati kita buta. Sok ibu-ibu jeung bapak-bapak nu hadir urang ngobrolkeun awak we, kuloba-loba teh ieu dosa, kuloba-loba teh ieu teh bohong. Ibu jeung bapak di otak urang pasti nu aya nu boga mobil hiji hayang kabeuli deui hiji deui, nu hiji hayang dua, nu boga mobil dua hayang deui boga tilu, nu boga mobil pribadi seueur hayang angkot, geus angkot hayang mobil bis, geus mobil bis hayang meuli pesawat, geus meuli pesawat hayang deui terus. Kadang-kadang musolah mah di samping rompok urang nyengkleh eueuh nu mikiran. Lamun ningali gaya hirup ayeuna handphone Android 4 juta 5 juta, meuli handphone 5 juta wani, tapi jariah saumur datang ka penting ieu can pernah 5 juta ka masjid ka mushola. Betul? Boro-boro jariah 5 juta ka masjid, 5 juta ka mushola, 5 juta ka majlis taklim, mayar muludan ge aya nu teu lunas. Aya muana jelemana. Mayar muludan teu lunas berkat hayang menang, senek hayang menang, ngomong nama jeung kiai-kiai mah kue hiji-hiji aja. Waduh, ieu urang ngabohongan awak sorangan handphone 4 juta 5 juta. Hei, naon keperluan urang coba ya? Pejabat lain, pengusaha lain, politikus ulung lain, kabawa-bawa boga WA, kabawa-bawa main YouTube, kabawa-bawa boga Twitter. Ieu mah cara jeung nelpon incu. Lamun sekedar jeung nelpon incu cukup dengan HP nit-nit. Wari ni poho umur ni poho umur ni nyekel Android. Padahal mun dibuka eta tiung nabukna doang soun. Wis ngepluk untuk ararawuh pipi ge peot. Muasih gue kabawa ku budak ngora kudu nangis kolot manyakelna tasbih macana la ilaha illallah. Pantes tanu kitu ciri husnul khotimah ngaran. Geus teu pantes nini nyekel WA laju macana status. Gan baheula mah mun budak ceurik ti peuting dicekel awakna panas, indungna nyokot bawang, bebek. Aduk ke jeung minyak tanah. Balurkeun kuari budakna gering, indungna nyokot HP. Foto. Jadikeun status WA. Aya gambar hulu buleut cai mata ngaracak. Di handapna aya tulisan cepet sembuh ya Dede sayang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mana eta sholawat anu baheula dibaca musapan anak leuwih handphone. Maka adanya maulid harus dijadikan ajang untuk perubahan. Hei awewe, nunggu sekolah, nunggu lagi sarua bae pikiran
ulah segera bagusan banget dandanan awak kuburan dandanan ninik terutama ninik geus teu kudu mikiran bedak walaupun bedakna mahal merekna RH Latulip Wardah SR12 Panbo pipa paralon selang sadar eta kulit geus peot geus teu bersahabat jeung bedak kalandeuh kulit ka pasir geus lain wayah ngadangdanan beungeut dangdanan hate lain wayah ngadangdanan awak dangdanan kuburan pitempateun urang ini make bedak tetep bae teu nyambung dipake cemplak-cemplak doang dodol supaan deuk iraha diberesan lamun urang ayeuna teu bebenah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Coba ibu-ibu ya. Ya yang muludan jadikan ajang ya Allah. Ya kami kabehan mudah-mudahan ku berkah mulut dibere hati dek ibadah cinta akhirat. Ya Rabbal. Untung aya muludan. Alhamdulillah. Budak ngaronana hararaya tuh budak ngarona tuh diharap diuk make kaos Superman. Masya Allah. Hebat bisa hibar Superman sebenarnya mah nu Superman mah awewe gedung-gedung men Superman maka dengan muludan ieu teh hadir rahimakumullah menata keimanan nyuburkeun keyakinan tentang kehidupan akhirat anu di akhirat teh pakewu nu teu aya pitulung iwal syafaat tikang jeung Nabi Muhammad tah nu ngarora awas ulah sampai poho kana berjanji ulah sampai poho ka marhaba orang-orang yang anti marhaba anti sholawat di akhirat andaikan masuk surga ku imana tetap bakal menyesal wahabi andaikan memang bener kudu asup surga manehna ku imana bakal nyesel sebab di dunia manehna anti salawat anti marhaba anti cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sanes saedna cak simkuring Syekh Nawawi kasih batu saja deuleu di barisan nu terakhir dina doa-doa teh nu teu salawat anu anti muludan anti marhaba di akhirat bakal menyesal. Ya ulah sampai poho marhaba simkuring gaduh pengalaman dongeng we nya ibu-ibu wios ieu dongeng ya mudah-mudahan ada hikmahannya nengnya. Iya kamu mau begitu sama aku dongeng Haji Pudolik kantos diulang mulu dan ke hiji tempat tebih bisa parkir mobil ke lokasi tidak bisa masuk hampir 2 jam ya Allah di ojek batu segede-gede hulu naros kanu mawatnya caket di payun naros di caket di payun kenapa deh caket sampai nyeri cangkeng aing dia atau caket cangkeng nyeri dia atau sobar jeung waduh lajuna mah maneh nanya ramahannya hai geus nyengkleh naik motor begitu dongkap ke tempat alhamdulillah leungit capek seueur dulur di gunung goreng nu saiman saakidah muludan suganta di pakotaan di gunung lebih meriah dan lebih mewah jamaah seueur tenda pohara kasepuhan halaladir alhamdulillah pasti ieu kabeh ge husnudzon simkuring ngadaroakeun ieu ka simkuring geus dongkap ka dinya teh kenging berkah alhamdulillah tapi aya hanjakal dimulai MC sampai tutup doa wabeh aki-aki aya teh mah tawasul jeung doa heueuh ieu nu sejen
Apakah aki-aki kareugeuh? Henteu, justru nu ngorana eueuh. Sabab sibuk manehna teh urusan IT, Facebook, YouTube, ngome eta bae geus teh anu maju. MC aki-aki nu tawasul, nu hadorot, nu macarawi, nu ngadoa, nu caramah. Iya, nu caramah. Iya, nu caramah. Giliran caramah mik basuh ku cidu. Cidu aki-aki. Macarawi aki-aki. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Aing mulut aya ngaleh sagala. Duh, narik marhaba ka dideuleukeun bae datang ka nyalandena tihang tenda. Wajah hai kali qalbi, wajah hai kali qalbi, musbiran duna kona. Beak sawaran namanya. Aneh. Tadi nama gede hati mulu dan mantep ya, masya Allah. Ayo ngadoa atas marhaba, mana ngadoa atuh kira-kira. Doa atuh ngapa-ngapa. Alright. Amin. Akhirin. Amin. Muhammad hajat. Hajat naon si Muhammad? Muhammad hajat. Aksal goyot. Kan ngagoyot di bawah eta doa mulu. Mana nu orang mana? Coba lamun orang mukarawi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك. Lamun budak ngorat tampil Islam terasa gagah, terlihat gagah. Alhamdulillah. Geus ge pamuda ulah handphone bae. Di masjid opatan suganta keur ngaji main ludo. Rawi tala rawi. Marhaba. Malaikat datang bo. Beres muludan akbar di dia masyarakat. Abi mah cenah hoyong
ngomong masih tetap muludah dirompok nyalira buka berjanji baca berjanji ngundang malaikat ya Allah urang nu sakilo badosana malaikat bisa datang ku agungna Rasulullah ketika kita memuji baginda Nabi besar Muhammad ya makan kuari nu diundang kurir baik kurir paket baju paket baju androk paket trok kabeh paket ke budak-budak santri mesenan paket baik giliran paket datang manehna kiai mayar coba bangkit kita jangan pernah melupakan sejarah bagaimana umat Islam dibantai oleh tentara salib orang-orang Nasrani. Islam kalah karena terpecah. Maka Malik Muzaffar bertua daripada Salahuddin Al-Ayyubi memiliki gagasan untuk mempersatukan umat dengan maulid. Begitu maulid diadakan umat bersatu tanpa kotak, tanpa warna, tanpa nomor, tanpa kelas, tanpa kasta, bersatu di tempat maulid mengagungkan Rasulullah. Maka berkah maulid Allah pun memberikan kemenangan bagi orang-orang Islam saat itu merdeka, bebas, tentara salib dikalahkan dengan berkah maulid baginda Nabi besar Muhammad. Kurang ayeuna perang can eureun terus perang akidah, perang ideologi. Anak urang keur perang ayeuna. Perang lewat handphone. Eta teh budak leutik teu daek ngaji main FF. ML Mobile Legend. Kapten Oleng. Kanyawan ku abahna. Tadi dia ngemain HP be, abahna main oray-orayan. Reng saya kabeh. Bu, Pak, les suarana ku awenya. Bu, hari ulang ayeuna tadi teh dipayung di akhirat hoyong syafaat, di akhirat hoyong ka surga tanpa syafaat Rasul ngandelkeun ibadah moal datang asana ka surga moal. Bener teh? Matak dina qasidah burdah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awali muqta'ami ya Rabbi bil Mustafa boga santri tilok galau santri eta lalaguan santri Bahar Basit aya deui laguna kieu ya huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Senang karena hati tilok galau santri kecuali santri yang selalu disakiti hati. Tapi tidak boleh patah hati. Karena di dunia ini bukan satu laki-laki. Dan begitu pun wahai mang santri, jangan pernah kau merana karena santriawati. Karena santriawati adalah bagian daripada hati kita. Cak pemuda teh mang santri kieu cenah ka haji. Aya naon? Ieu burek nikah. Oh bagus. Laju aya awen, aya awen ngan beda keyakinan. Ulah tuh ulah kumaha beda keyakinan. Ulah yakin daek kitu yakin embung.
Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Nabi Muhammad adalah al-habib, kekasih, alladzi turja syafa'atuhu, anu kurang diarep-arep syafaatna. Likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya poe kiamat saha aya anu hadir coba nu bakal yakin salamet ku amal urang. Saha coba nu hadir nu bakal ngableng ka surga ku amal urang. Lamun tanpa syafaat Kangjeng Rasul, salat sesa nyawa, sesa dagang, sesa di pasar, sesa di kantor, ibadah nu sajen lalabora awak pinuh ku dosa. Sedangkan bayangkan hiji baheula urusan akhirat, jembatan Siratal Mustaqim lalakon 3.000 tahun, nanjak 1.000 tahun, rata 1.000 tahun, turun 1.000 tahun, segede kumaha jembatanna buk hiji dibelah 7, leuwih seukeut tibatan pedang, leuwih poek tibatan peuting, di handapun neraka seuneu ngagebrah-gebrah. Mana coba diantara orang nu hadir nu bakal bisa nyabrang lamun tanpa syafaat Rasulullah. Mata ke mulu dan nu semangat nu beunghar ulah hok-hok. Ieu mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, nyin berkat mulut teri di jaketan. Kadang aku ingin bertanya, wahai teri, apakah engkau paterisan? Teri di jaketan dikirimkeun ka masjid. Aju anakna ngariung beunang ku anakna deui. Pulang ngariung cak indungna mana ceng berkat mulut tah pas dibuka wow kembali. Pulau. Hei. Urang kan ayeuna keur ngagungkeun makhluk Allah nu jadi sabab ayana sajagating raya. Anu beda jeung urang dikandungna Ibunda Aminah henteu doang ibu-ibu anu sok nempo seuseun kumbaheun nempo duit mah hehe eta mah akur di mana ge awe mah jurig duit laju gigi we beuteng ya. Ibu-ibu rek ditaros jawabnya, ulah anu teu jawab. Bapak-bapak pemuda repeh karena yang berhak menjawab adalah perempuan. Ibu, lamun ibu reuneuh nu gede naonna? Nu bedas jawab nu gede naonna? Calanana euy. Atuh ibu teh geus maklum teu kudu ditanya. Kan gajah ge nu gede kandang. Ibu mun hamil gede calana biasa makan nomor 10 mun teu hamil 35. Giliran orokna keluar calana kan endah kene pake deui harupna kalian make karet. Awewe hamil potonganna serem doang semar beuteungna gendut bujalna nongtong lempangna repot. Ya Allah, Nyi Siti Aminah tidak menemukan hal seperti itu. Rata, Masya Allah tuh andi god hamal tuh. Tekarasa cenah kaula teh keur ngandung. Rapi bae. Laju ngalahirna ge teu ngahujun, teu nerektek. Yo ibu-ibu doraka ka ibu teh dosa gede, pemuda kudu nurut. Bantuan, mama mau kemana? Mau ngeprik. Ayo dah, dede ikut dah. Iya dah sekalian ambil ngoyos gitu. Iya ayo ngoyos. Mama ngoyos, dede ngoyos. Mama ngeprik, dede ngeprik. Karena dede harus berbakti sama mama. Papa mana mah? Lagi ngarit papa. Mual kapulangkeun dat bilas jeri nyalahirkeun urang moal. Mangkani baheula mah can aya bidan. Can aya obat, ayeuna kan aya obat minum pel sebelum hamil, setelah hamil. Jadi teu barareuh. Bayangkeun ibu-ibu baheula. Mitoha nunungkulan awewe, lampu can listrik, mitohana kurang deuleu, lampuna kurang minyak. Kan pasta. Ya Allah, ngebeten-beten ti tas magrib jam 3 can keluar, orok mah teu keluar, yang irung behara rideung. Silalatu.
cak mitohana hajeunkeun deui no ieu mah nyeri baca tah keluar koneng capek nggak hujun-hujun nggak beten-beten mitoh ngomong deh hai geran tah dik deh geus eta kau buuk gondok amat buuk incu kalau mau buuk nu ngalahir jam 3:04 keluar gecrot keluar orok keluar ibu nah hitut Masya Allah bunga leles bahagia haru sedih nyampur di perasaan ibu benar bu taju aya nama pangenahan tas lahiran tadi aya obat ai baheula teu aya eta palawangan tilas keluar si dede bayi ngajerendol segede cecenet namun hayang kempes kudu marug jahe jahena diseupan taplokeun kabayang ku urang batu nyengkleh di jalan parug jahe diu kudu ngajojor bae suku kieu ieu lempeng bae nyagunya teu meunang miring mun miring kena menyon kasur nambah bawaan kasur panganten cap gajah hook digulung pakai nyanda handap mah make samak pandan geus rombeng sama kajen nu penting kasur aman bohol makna hinis oleh dahsyat sekali orang tua yang bernama ibu melahirkan kita maka ibunda Aminah itu bukan seperti ibu-ibu melahirkan pada umumnya ngalahirkan Kangjeng Rasul teh ya Allah dikeluarkan di handapeun bujal di luhureun palawangan ayeuna di palih kiri begitu lahir maktun tos dihitan mukahalan matana tos nganggo sifat maktu asurra puserna tos rapi guanteng kasep seungit senyum menatap ke langit Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan inilah yang malam ini kita agungkan hari kelahirannya bunga amat ya orang jadi umatna ibu-ibu anu leuwih dominan ngarasakeun ngalahir ngarasakeun hamil ngarasakeun ngais Rasulullah tidak ada satupun hal-hal yang menjengkelkan dan menjijikan dikala dilahirkan. Nyambung tadi dongeng baheula salaki di kota pamajikan lahir kan can aya WA hanya pirasat sabab mereka kota nageh istrina keur hamil gede bulana pulang salakina pirasat ai mitoha kan geus koletan awe kurang deuleu teh nampih meureun ai salaki taminantu nu laki datang tengah puting neng lahirmu nah lahiran salamet alhamdulillah blok bae sare digigir nu ngalahir malum capek meureun sasimbut ka hulu-hulu sare nangkub ai bujur ajak-ajakan ka lambungan ai nu lahiran mah nu awewe teh ka dapur eper eta mito anu awewe teh kaluar teu nyahoan pan eta lalaki pulang bari mau lampu teh di corongan astagfirullah noh dia anak karak dua paranakan naronjol gitu ayo disurung-surungkeun ku mito mana lagi ngarasa ngan hudang kumaha teu hudang kumaha kan bingung di corongan dimake lampu astagfirullah dua-duana naronjol paranakan dia cenah lantaran kolot baheula atuh nyokot seureus di garang. Ditaplok dan itu nganclok. Bahkan yang hadir ketika Rasul dilahirkan bukan manusia biasa, wanita-wanita langit, wanita-wanita suci. Asia, istri Fir'aun, Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, bidadari-bidadari, malaikat-malaikat kumpul. Rame ngabring malaikat bidadari turun. Siti Maryam, Siti Asia, anu kejaga di sorga Asia jeung Maryam itu diantaranya menjadi istri-istri baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi,
datang ke ayeuna rame ketika hari lahir Rasul datang diramekeun. Inggris maulid besar-besaran, India mayoritas Hindu maulid besar-besaran, di Korea maulid, di Uzbekistan maulid, di Chechnya maulid. Pemimpin-pemimpin negara mengadakan maulid dengan besar-besaran. Yang jadi pertanyaan, mereka itu adalah orang-orang yang Islamnya minoritas, begitu antusias maulid. Berikut pemimpin-pemimpin mereka, kepala negara mereka. Tapi Indonesia yang Islamnya mayoritas, mana presiden mengayakan mulut? Bahkan kalau bisa tidak ada maulid di Indonesia. Na'udzubillahi min. Dulu batur tuh di Inggris tarurun pembesar-pembesar negara ikut merayakan hari kelahiran Rasulullah. Chechnya apalagi negara pecahan Rusia yang antusias dengan maulid. Ayo diurang. Alhamdulillah bege sakieu ge. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang makabehan nuhun ka para ulama, ka para guru-guru urang, makana guru-guru urang nu aya di dieu hayu urang jaga, hormati, mulyakan. Haji Budori mah lain naon. Haji Budori dongkap ka dieu uluk salam dijawab ku urang dieu. Pan eta bisa ngajawab salam lain nang Haji Budori, nang guru urang di dieu. Haji Budori macan Nabi Muhammad dijawab sallallahu alaihi wasallam. Pan eta bisa ngajawab gitu teh lain nang Haji Budori, nang guru di dieu. Maka mereka itulah pelita-pelita di kampung urang geus urang doakeun guru-guru urang sing sarehat panjang umur. Ya Rabbal, ya Rabbal, muludan. Bu, hadena ayam muludan. Heunya. Kamari kan loba jelema nu terkikis keyakinan, geser keyakinan sieun lain ke Allah ka corona. Pohara Allah leungit seakan-akan corona segala-galanya. Masker dipakai sieun corona. Sungut ditutupan aya androk pendek. Aya anu make masker teu salat. Aya corona pakai kasieun, ya Allah teu pakai kasieun. Aya anu gitu kan? Aya. Maka kembalikan keyakinan orang jelema Islam bahwa Allah segala-galanya, penguasa tunggal jagat raya, pemilik seluruh makhluk, pencipta seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Corona mah makhluk Allah, moal bisa kukumaha tanpa Gusti. Prokes boleh, waspada silakan, tapi keyakinan ulah geser. Mata urang ku Allah lewat Rasul dibejakeun aya hiji surat anu lamun dibaca eta surat dikelilingi pembacanya oleh cahaya, dan cahaya itu akan menjaga pembaca itu dari wabah, bala, bencana termasuk corona. Surat naon? Kahfi. Mun maca kahfi bakal diamankeun, disalametkeun ku Gusti Allah. Amin ge. Bedas ge. Ya Rabbal. Laju osok. Osok tara. Nunggeus maca poe Jumat teruskan istiqomah, nu teu acan Jumat payun mulayan. Insya ari vaksin mah buatan Cina, naon boa jerona. Ayat Allah urang kudu yakin ke ayat Allah. Ibu, Bu, Pak, wae ku awewe-nya. Bu, Bapak. Saya ngajawab ngajak rusuh. Jumat payun mulayan. Insya lamun Jumat payun berarti mulai maca kahfi lantaran muludan wengian dia berarti muludan urang aya buahan berhasil. Alhamdulillah. Beres maca Yasin. Wa ilaihi turja'un. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada sampai akhir surat Kahfi ahada nu dibaca ku urang Kahfi Allah bakal nurunkeun malaikat ngajagaan ke awak urang. Amin ge. Cek ibu-ibu panjang teh entah mah Kahfi panima baris awewe loba pagawean nyeuseuh kukumbah. Mun memang ternyata cek ibu-ibu masalahnya terlalu panjang, ibu minimal 10 ayat di awal surat Kahfi dugi kana rosyada eta ulah dilewat dinten Jumat. Lamun eta dawam istiqomah zahir batin bakal dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Atawa rek sare bismillah 20 hiji teh kan kulhu tilu tiupkeun ka dampal usapkeun ka sakujur badan dibalurkeun sakumaha Rasul ngajaran kemudian palak kemudian anas kemudian ayat kursi ya tungtungan kurang biasa Allahumma bismika Allahumma ya wa bismika amun malah cak guru urang cari hadir rahimakumullah sebagian guru urang ngomong lamun deuk sare akhir surat Kahfi baca dijaga ku Allah. Akhir surat Kahfi ta innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Lamun eta dibaca kurang malaikat nongkrong ngajagaan atuh virus maletik wabah maletik naon bae nu bakal datang bakal diraksa ku Allah ka jelema anu maca surat Kahfi komo poe Jumat dibaca kurang urang bakal diamankeun ku Allah Subhanahu terhindar daripada keraguan-raguan timbul keyakinan mun yakin timbul imun tubuh akan menguat. Lamun urang ragu, lamun urang sieun imun tubuh turun. Lamun imun tubuh turun penyakit bakal gampang datang. Mintalah perlindungan ka Gusti. Kamari serem corona komo di Jakarta mah pertama corona teh suami tidak boleh membonceng istrinya. Aiku ojek meunang. Bahkan cenah hari tata selama Covid belum selesai suami istri tidak boleh berhubungan badan bisa botak ulu urang ieu. Pugu kami mah hiburanna eta doang hiji. Jadi teu meunang cenah kalau mau jaraknya 1 meter emang nu kami sapanjang gantar gitu. Macem-macem bae. Ya Allah, moal beres selama undang-undang buatan manusia karena hanya perkiraan-perkiraan dengan kemampuan yang terbatas. Sementara undang-undang Allah yakin bener karena Allah maha segala-galanya. Awas bu, ieu muludan nu kurang ayeuna diagungkeun terus
anak incu harus melanjutkan. Jangan sampai generasi kemudian lupa bahwa Rasulullah Nabi terakhir, Rasul terakhir yang diberikan oleh Allah mukjizat. Kalau Allah mengutus para nabi dan para rasul diberikan mukjizat untuk meyakinkan orang-orang yang ragu seperti orang butuh karena uji coba. Ketika berobat orang ke dokter, bisa ya orang yakin kata dokter setelah namponu calalager. Minum Paramek, iya. Sakit kepala, oh iya. Setelah diuji coba di laboratorium, Paramek mengandung anu bisa meringankan sakit kepala. Hasil uji coba baru bisa dirasakan. Ayeuna jelema kafir, lamun cenah teu iman ka Rasulullah, kusabab manehna nempo Muhammad. Ya, Muhammad itu hanya yatim Abu Talib. Muhammad bukan pelajar, tidak pernah masuk madrasah, tidak pernah belajar. Kumaha jadi nabi, kumaha jadi rasul, kumaha Muhammad yang ngaku nabi yang ngaku rasul, anak yatim anu can pernah belajar, tidak ngaku nabi ngaku rasul. Maka diturunkanlah ayat Yasin wal Qur'anil innaka laminal. Baca Yasin malam Jumat ke orang, kolot orang nu di kuburan bungaheun, jarahan poe Jumat kuburan anak. Masya Allah, iya mah orang jarah ke kuburan indung paling setahun sekali lebaran. Geh teu husu baju anyar hok bisi kotor. Malah aya di nu serem anak jarah ke kuburan kolot, kuburan teu kapanggih. Cakarina kah kuburan abah di mana? Nyaho aing nyiaran ieu. Darah yang mah aing nyiaran tadi nama di dia abah pindah tuh bebeja kan. Bulan belah dua mukjizat Rasulullah. Tatanggalan ulung salam mukjizat Rasulullah. Pohon korma dipanggil nyamperkeun ka kanjeng Rasul mukjizat Rasulullah. Adanya mukjizat hadirin untuk meyakinkan orang-orang yang tidak yakin dengan kenabian dan kerasulan. Ibu-ibu urang mah lahir geus yakin 100%. Ieu nikmat nu kacida gedena sawah hektaran nikmat letek. Gunung Pulau Sari, Gunung Karang andaikan milik urang nikmat letek. Nikmat nupang gede-gede na hidayah la ilaha illallah Muhammadur pertahankan supaya kabawa maut beres muludan kudu aya peningkatan terutama pengajian. Bapak-bapak nu kurang semangat ngaji beaku ibu-ibu. Kan lamun Islam itu harus ilmiah. Seorang muslim itu harus ilmiah. Setelah itu amalia. Dan jangan lupa harus ada khosyatillah, rasa sieun ka Gusti Allah. Ilmiah ulah bodoh heuy. Amalia amalkeun ta ilmu nu aya. Lamun jelema ngamal tanpa ilmu moal diterima. Ilmu tanpa amal tangkal tebuahan. Amalkan masing-masing kapasitas urang nu dipasian ku Allah. Urang kabehan hadirin lamun cenah ngamal tanpa ngaos tanpa ilmu. Loba kasus anu cak manehna ibadah, horeng cak Allah lain dia mah lain ibadah, malah lain diganjar malah menang dosa. Contoh, subuh makan daya ba'diyah. Kan ari nu ngaji mah nyaho tah. Tapi nu teu ngaji ya kasus tasubuh ngagedut bae salat. Ditanya, "Assalamualaikum wa." "Waalaikumsalam." "Sehat wa?" "Alhamdulillah." Pan kos Roma Irama ieu wah. Geus repot cenah ambekan ieu. Lain ieu wah. Rajin amat ketempona tiap tasubuh hudang deui, takbir deui, ruku deui, sujud deui. Salat naon ieu wah? Atuh salat sunah. Wah, cak kiai ge tasubuh mah taya sunah, taya ba'da subuh. Aing mah salat sunah bae. Cilok hitung-hitungan jeung Gusti Allah.
boro-boro diganja. Salat lagi doraka. Mata hal-hal yang semacam ini bisa terjadi di lingkungan kita. Aya jelema anu dinasehatan teu asup nasihat ka manehna. Hirup asa bener sorangan, ibadah asa cukup padahal jauh dari kesempurnaan kusabab teu ngaji teh ya. Oleh karenanya setan itu paling hirup paling hewak anu sok ngaji. Lantaran nu ngaji mah akidahna bakal bener, ibadahna bakal beres, kahirupanna bakal tertata rapi. Lamun ieu jelema ibadah beres, akidah beres, atuh setan nalangsa. Maka musuh setan adalah majlis taklim. Wajar lamun sanget jeung ogah sabab setan sangat besar provokasi ka jelema sok ngaji. Budak leutik diprovokasi ulah mondok, ulah pesantren, tinggalin. Pemuda diprovokasi ulah mondok, ulah pesantren, tinggalin. Akhirna kolotna ge terprovokasi, eueuh semangat mesantrenkeun anak. Boleh anak tidak sekolah, tapi kunaon semangat ngaji rendah di diri urang. Tungtungna nu aya di otak kolot teh anak aing beres S1, hayang keuna S2, S2 beres keuna S3 sampai tarariis anakna loba teuing S. Apakah itu yang berhasil ketika orang tua memiliki anak bergelar tapi ibadah anak teu bisa? Teu berhasil tangga didik anak. Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang mampu mengenalkan anaknya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada syariat. Ibadah anak beres. Walaupun anak tidak punya gelar tapi itu anak berhasil lantaran diwauhkeun ku kolotna ka Allah. Eta kolot nu hebat mah. Bu, ibu geura ge anakna pasantren ke tak neng santriawati mamang santriawan sahabat-sahabat simkuring tong leutik hate jadi santri moal susah moal santri mah senang keyakinan mantep tah keur aya corona datang ka ieu santri mah enjoy bae CS jeung corona HS di Kobong, Paluku di Paluku Tumbila, teman akrab. Tumbila itu satu binatang yang berasal dari daratan India. Tumbila punya saudara Tumhiho hadir. Nah, coba pegawai santri ngaji sholat, ngaji nungguan tokol tomprong, sholat nungguan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santri kacai dek wudu, tas wudu sholat, nu kuliah jangan tunggu sholat. Doraka kolot di akhirat bakal dibabak ku si Allah. Ayo. Lamun anak berhasil bisa ruku, bisa sujud, kolot bakal diangkat derajatna ku Allah. Hei, Allah bakal ngangkat derajat ke seorang hamba di kuburanna bistighfari waladihi lahu. Ku istighfar anak ka eta kolot. Moal bisa istighfar anak mun teu ngaji moal. Kolot keur sakarat kene anak nu teu wauh ka Allah atuh parebut SPPT. Kolotna keur sakarat. Ma, SPPT di mana, Ma? Lu kudu ngomong, ulah nanya SPPT, sugan teu kenalkinan. SPPT mah urusan aing nu kolot. Gelut kolot sakarat pasea parebut banda. Teu berhasil tak kolot ngadidik anak walaupun anakna boga gelar. Selamat kabehan. Amin ya robbal. Pan orang bakal mautnya. Ibu-ibu maut, bapak-bapak maut. Haji Pudoli bakal pulang ke Tangerang. Ulah nunda-nunda. Kebae yang macana ngajina, kebae yang macana sholatna, kebae bener nangis kolot. Sanu ngajamin orang bakal hirup datang ke kolot. Apakah kita punya jaminan? Tidak sama sekali. Tuh kejadian kapal ngejedur di Tangerang Lion Air, kemudian Sriwijaya Air. Eta nu naik kapal jasa rehat ngarora teu nunggu gering teu nunggu kolot paeh mah datang tiba-tiba. Pertama pilot naik. Laju penumpang mah kan ngantri keneh. Ya, di swab segala. Yuk
di kursi ditanggakeun saeutik naik pesawat colok irung ngaranna Suaib. Kalau hasilnya non reaktif atau negatif bisa naik. Pilot terus naik, kemudian pramugari, nya guarulis, nya marulus. Laju saropan pramugari, androk nate para ranjang ngan belah digigir datang katunggir sial jasa terbulan. Lah cenah santri nu naikna santri kayak beheungan sarua bae. Eta pramugari lempang lumbak bengok ngan lempangna diakui memang rapi, memang nang belajar sakola pan. Teu egang lempang henteu. Mulai pramugari egang. Mun pramugari egang koper bea kadupakan wae. Pilot naik, pramugari naik. Penumpang kara aya pemberitahuan teh. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air dengan tujuan Batam dengan nomor penerbangan E70707 Ocean Kudia. Segera menaiki pesawat lewat pintu 200. Tah nu naik pesawat kamari tah nyangka teu bakal paeh. Henteu, malah di video dadah. Aku mau paeh. Henteu ngomong gitu henteu. Teu boga sangka manehna deuk paraeh jeung jarak jang sarehat duit loba ajal tiba-tiba malakal maut tungguan di atas kepulauan Seribu, tepatnya di atas Pulau Panggang, caket Tanjung Kain, belah ditu Pulau Untung Jawa. Di dinya malakal maut nungguan. Pesawat naik. Begitu palebah luhur Pulau Untung Jawa hilang kendali. Kaget. Atuh pennya pertigaan kapal meledung. Atuh kudu kitu piraku kapal ragan. Dah. Belok pae pramugari rengse penumpang kabeh eueuh nu nyesa. Kumaha lamun ajal datang ka urang tiba-tiba kitu urang can kabur ibadah. Di dunia teu boga beas bisa menta bisa minjem, di kuburan teu boga amal deuk saha. Kapal aduh kapal. Sesan aya kene beleduk. Kan teu ajur sakaligus aya nu saeutik. Masya Allah. Barang saminggu beres kapal meledung kurang ditu kaleresan sim kuring marada caket kalau kasih nacak beja nelayan didinya. Saminggu beres kapal meledung nelayan nyiar lauk manggih ramo. Laukna dijual kapan digelang. Aya nu manggih bitis, aya nu manggih curug, bahkan aya tak bulan-bulan pajar ubur-ubur susu pramugari. Susu lepas. Eta mah rada awet dicai saminggu ge. Pramugari kan ngora. Lamun ini mah di luhur geus ajur. Kahandap tinggal pentilna doang ciu. Selesai. Nu gagah ulang ngagagah-gagah maneh, gagah ge cak urang di harapan Allah. Awana naonan. Urang ngaku gagah, ngaku hebat, jajawaraan, geura salat. Buru datang malakal maut tuh bisa dikelin hadir rahimahullah. Keceram ya, bagus, ayo bela negara, bela bangsa, silakan. Tapi salat, sebab malakal maut teu keung nempuh jawara, teu keung nempuh jenderal, presiden sekalipun, lamun teu salat, paeh digencet ku kuburan, pertuk, nyeleutik presiden. Batak sok kieu ibu-ibu baheula teh aya sairan. Bila Jarail datang memanggil jasad terbujur di pembaringan,
seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Dek sakumaha hebatna jeung gagahna jelema sakaratul maut mah calangap norogtok mata muncila kurula kerela ka kanan ka kiri plak ka kanan bagus kurula kerela plak ka kiri bahaya calangap mencelik jelema kafir. Urang hayang maot husnul khotimah wala ilaha illallah Muhammadur. Di Tangerang mah loba Cina tuh. Eta Cina mun sakarat dulur, ya Allah. Dikuncian ku anakna. Ngabadug-badugeun hulu kana tembok sampai ka pae. Eta sakarat terus gitu. Ya Allah, indah betul Islam. Di sakaratul maut diperintah talqin lakinu mautakum bila ilaha illallah. Malakal maut siap, setan datang, iblis turun ngagoda manusia menggelincirkan iman di akhir-akhir hayat kehidupan. Lamun jelma 70 tahun mana nyembah Allah tapi akhir hayat ninggalkeun la ilaha illallah terhapus semua paotna cilaka. 70 tahun jelema nyembah patung, nyembah seuneu, tapi akhir hayat maca la ilaha illallah. Manehna 70 tahun kekafiran dihapus, akhir hayat mau la ilaha illallah jadi penghuni surga. Ibu, bo, ta syairan teh ta, janganlah mahu disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Ulah yang diagung-agung bau di bapak-bapak. Mang ke mana? Mamang dia mah RT aing. Mamang dia. RT. Geus RT beres manehna nyalon jadi jaro. Ka mana Pak RT? Dia teu boga denengan, jaro. Coba yang biak modal, biak gambar disebut RT, jaro aing dia. Mang ka mana? Mamang haji dong haji. Naik kapal jauh ongkosna mahal, capek enggak haji. Mamang haji yo. Masya Allah. Eta diagung-agung kahayang padahal datang malakal maut melah kabeh selesai kecuali jelema anu akhir mawat la ilaha illallah. Oh. Pak. Eta sairan teu sok inget bae tah. Datang masanya insaflah diri selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berjuanglah hidup sepanjang zaman. Polisi bajuna coklat mun paeh dibungkus make putih, warnana putih, ngarana boe. Polisi make boe. Aya polisi make boe, pistolna tuh di bawah. Mun di bawah menembak munkar nakir mun. Pistol tuh di bawah, pangkat tuh di bawah, polisi make kain kapan boe. Abri bajuna belang, kayak memakai kain kapan warnanya putih, urang ge sarua. Kain kapan warnanya putih tanpa kancing tidak diobras, pasrahkeun kan urusan 500.000 tarima nyongcung di luhureun sirah. Selesai. Ibu-ibu baju hikmat ditinggal, Zoya ditinggal, Elzata moal dibawa, baju pasar malam cebantilu moal dibawa. Selesai kabehan, teu make sendal, teu make sepatu, make helm, mulai anu nilang di jero. Duit teu ngantongan, cincin teu dipake, huntu palsu ge dicopotan. Selesai kabeh, asup ka kuburan,
suatu saat nanti akan bangkit dalam kubur, kemudian akan bertemu dengan mauqif, kemudian manusia kuabeh mudah-mudah para nabi jeung para rasul minta tolong jeung syafaat, datang ke Nabi Adam, boro-boro cak Nabi Adam, saya pun harus mempertanggungjawabkan sebuah perkara ketika di sorga. Tuh coba kali itu kan Nabi Nuh, cak Nabi Nuh, ampun boro-boro nulungan kamararane kau lagi bakal sidang anak kan ante iman. Coba kali itu kan Nabi Musa ngomong, ampun teu bisa kula nulungan, kula pernah ngagebuk urang kipti sakali pae. Saya pun akan mempertanggungjawabkan terhadap sangkaan orang Nasrani yang menganggap saya anak Tuhan. Coba datanglah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Disitulah Rasulullah akan memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita umatnya. Bahkan Nabi dan Rasul yang lain pun tidak sanggup memberikan syafaat kepada umat-umatnya sebelum diberikan syafaat oleh Rasulullah. Rasul memiliki syafaatul ummah, anu ku syafaatna eta urang umatna kabeh bakal ka surga. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Matak tinggal kuari yeuh beres mulu dan nucan ka majlis geura. Geura. Lamun urang teu ka majlis, talim laju hirup dina kaayaan mandeg. Jalan di tempat bodoh-bodoh bae cilaka. Eta kan amun ditempok kurang, bagaimana kegigihan para ustaz para kiai menyiapkan tempat, menyiapkan majlis, harta dana dikerahkan, tapi orang kadang-kadang menyikapinya biasa aja, seakan-akan majlis itu kepentingan kiai, boga kiai, padahal jeung urang lamun teu karunya ka urang mendeg naonan ngorbankeun tanah, ngorbankeun harta nyeun majlis. Geus bae cukup jeung manehna, dibuka kitab, dibaca ku manehna, diamalkeun ku manehna. Tapi lantaran dedeh jeung nyaah ka urang di samping kewajiban nyampekeun, manehna siap tanah ngabangun majlis, tinggal urangna sambutlah apa yang mereka korbankan dengan meramaikan majlis taklim anu intina jeung kepentingan ibadah urang ka Allah Subhanahu. Iyalah. Cak ibu-ibu ngaji mengaji ke haji ya ngan salah kita teu dae. Cak salah kieu ngaji we ngaji siap. Gitu kan cak urang Tangerang. Ngaji mengaji dia. Salah ki manyun bae. Bare duit gede manyun, bare duit leutik manyun, barang di leungeut toreng manyun aslina ieu apa. Geus pokona mah anak sedang masantren sakitu salamet akhir zaman Ibu. Akhir zaman salamatkeun iman. Di kantong orang kan teu meunang lepas si handphone, tapi tasbih mah sok poho bae. Siwak poho bae. Aju ka masjid ieu poho bae kudu dibawa bae handphone. Imam pohoan mah handphone nya teu di silent teu dipaehan, keur salat imaman anu ngobel laguna juragan empang kan gajah. Hanya pesantren yang akan bisa menyelamatkan iman kita dan generasi-generasi kita. Tadi teh waya subuh jam 4 sang guru murabi geus penting ngahudangkeun anak urang. Coba bayangkeun anak urang, darah daging urang, nu ngalahirkeun urang, tapi guru-guruna anu ngelmuan. Maka ngamuliakeun guru sebuah kewajiban. Ngamuliakeun kolot sebuah kewajiban. Kolot sabab ayana urang ku kolot. Guru sabab salametna urang di akhirat ku guru. Ieu kolot jeung guru teh urang kudu dimuliakeun. Urang moal aya mun teu disababan ku indung jeung ku bapa urang, moal salamet urang di akhirat teu nyaho kana bag-bagan agama. Lamun teu disababan ku ilmu disampaikeun ku guru urang. Ini pentingnya memuliakan orang tua, memuliakan guru. Karena mereka itu orang yang sangat berarti dalam hidup, sehingga dugi ka maot eta guru urang ilmuna bisa nyelamatkeun urang tina neraka, diasupkeun ka surga kulantaran aya ilmu, aya tauhid, aya akidah, aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tajuk masantren gen anakna ulah salah, kuari loba pesantren Wahabi.
Awas pandai gelanggis bawa Wahabi pesantren Wahabi aya ulah salah bagus cenah sistemna teu perlu sistem eta sistem ngahalangan ulang ka Allah. Pesantren Balai Rombeng bela daharna dina nampan 10-an leungeun nu kumaha be aya nu mararuntus aya nu nyenang harerang aya nu maracak be betus aya kurang uyah mah cukup we teh nikmat urang dahar bari ngobrol pan disungut urang mental ka batur. Iya kayak saya milihan ada asulkeun bae urang ka sungut urang geus pan mah asin leo aing ka di dieu. Mah saeutik deui pan dahar seru tah santri dibatas awas jauh wilayah aing. Ih dikumpulkeun teh make ih waduh. Urang. Moal aya di tempat nu sejen mah moal. Tadi minum na emang di mana? Teko? No. Gelas no. Kastrol. Kerak na teh intipna diantep laju dicaian. Masya Allah. Eta nginum hulu asup sapotong kuning mah. Santri teh oka pusing, tengah peuting lapar. Sangu eueuh nyeduh mie, mangkokna eueuh gayung musola dipake. No problem. Pakai gayung musola. Jadi tadi kumaha deui urutna, deundeun bena kula. Aki-aki isu-isu kena prank. Mana nangisan kan peleraing panas ya. Satu cabe mie. Di mana kayak gitu bae santri menyambel opan itu sambel panakol bedug jadi Pak. Kenapa bedug pan ai leungeun aing kena corona gitu dah ya. Panas depu-depu. Moal aya da kalakuan gitu lamun lain di pesantren salah. Wah. Sebut lagi Balai Rombeng tadi mah bagus tah balai lantaran ngaliwet eueuh kayu bakar atuh ditarikan di Rombeng. Santri mah kadang-kadang nyieun panghurung eueuh panghurung sendal kiai di beuleum manehna. Laju kiaina marah, moal kiaina gitu baheula kan. Inilah tempat yang sederhana tapi menjadikan manusia yang luar biasa. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah. Aya eueuh di tempat nu saja. Moal aya. Kuari mangan lagu eta dipake ku Sophie Martin. Dipake ieu teh ulah laguan teu puguh lah. Padahal boga santri teh. Nuni intaskun ngaji tajwid teh walizan wi arba'u ahgamin fakhud tabini boga santri. Tokopedia. Wah, ini mah pakai eta tanya. Pakai eta. Sehingga nu pake kasieun ku Walanda baheula. Nu pake kasieun ku Nasrani jeung Yahudi datang ka ayeuna. Sebab eta Belanda ge jeurna mah Kristen kene, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Eta nu ngajajah ka urang teh Belanda, Portugis, Kristen dulu. Mata kula dibageran. Allah sorangan nyebut dina Al-Quran wala tarda. Ya Allah, kafir mah senyum diharap di tukang manehna nusuk. Kafir mah bager beungeutna ka urang padahal mah bobrok dek hayang ngancurkeun Islam. Maka kamari berapa banyak yang jadi korban. Masjid anu mulia rela diasupan ku babatok haritanu anu Kristen teh. Betul? Haram jalma Islam jalma kafir asup ka masjid deuk naonan komo eta kepentingan dunia, kepentingan politik anu politik lain politik Islam, partaina partai kafir, partaina lain partai Islam. Kafir asup ka masjid haram dan orang-orang yang menerimanya harus segera bertobat karena kafir tidak boleh masuk ke dalam masjid yang suci, tempat ibadah ka Gusti. Make peci, make sorban haritanu, make kopiah, laju asup ka masjid cium tangan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Panitiana cium tangan. Innalillahi wa inna ilaihi.
asup ke pesantren santri cium tangan ke harita anu naudzubillahimin bobo baheula kan setiap panen eta di Banten itu hasilnya 1, sekian triliun dibawa pakai ngabangun gereja-gereja manehna di negara. Maka muncullah Syekh Abdul Karim, murid daripada Syekh Khotim Sambas. Kemudian beliau pun memiliki murid-murid Syekh Asnawi yang kemudian dibuang ke Digul. Pejuang-pejuang Allah, Syekh Husain Cerita dan para pejuang yang lainnya hadirin. Kiai Haji Wasid, Kiai Haji Samun, Kiai Haji Hamzah dan para kiai-kiai yang lain berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan akidah. Ayeuna diteruskan ku para kiai-kiai urang pasantren salap, mondok anak incu didinya di masjid, di musola, di majelis taklim. Eta lah nu bakal nyalametkeun urang. Wah, ieu cara mah aya saingan ya. Masya Allah. Duh, ngorong di tadi. Nya aya bae. Kajian lah. Pokoknya mah hiburan mah teu kudu ka mana ini. Ayo. Pasantren. Pasantrenkeun. Sakali di pasantren. Kan di gobong teh jeung opat tuduh-tuduh ge tududangkeun pan guru kapaksa ge salat pan bari nunjel ge ja tunduk aya santri nu teu hudang deui sujud datang ka jam 7 atuh kahayasan bari sujud nikmat beureum tadi baturna iseng di teu dihudangkeun teu aya nu matak diomongkeun ya aya hudang jam 7 di mushola sujud wiridan katil solana ku kerek sampai jam 7 karena kudang kunikmat-nikmat nya aja hampura bae santri ngaranna ge hes mengarana di luar kemampuan akal urang nya ibu yuk sanggeusna muludan nu can ka majlis geura ka majlis nu can salat geura salat insya selalu berkumandang sholawat pujian-pujian kepada Rasul menandakan bahwa di tempat itu memiliki giroh yang tinggi terhadap Islam dan semangat yang tinggi terhadap Rasul. Cinta kepada Rasul bisa diwujudkan lewat maulid model orang kos dia, orang nu muludan, orang nu boga harapan di akhirat mudah-mudahan orang disyafaatan. Amin. Ya Rabbal ayatnya aturan mah tadi diberi waktu lainnya. Masya Allah. Masya Allah. Diok. Ayo be. Awas bu, bapak-bapak. Ieu urang kabehan menang anu ayeuna ku urang dirayakeun nang capek gitu maksudna. Nang capek nang pemikiran mudah-mudahan bae dosa urang dihampura. Kesalahan-kesalahan urang dihampura. Ya mudah-mudahan urang diberi tambah keyakinan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.